Bismillahirrahmanirrahim. Bayan asrori khalqatil abkari. Ya. Bab nage bab aduhai gitu. Jadi siap-siap nu bakal kasorot, nu bakal kabahas teh awewe. Lalaki mah beruntung teu dibahas. Naon sababna dan nu ngaranna pamuga. Lamun nu ngaranna awewe pasti dibahasna saha? Lalaki. Nu dibahasna lalaki ge kumaha? Tah ieu dibahasna masalah abekar. Abekar teh parawan. Bayan asrari khalqatil abkari. Ari ieu eta bade ngajelaskeun pirang-pirang rahasia dedeganana pirang-pirang parawan. Qala parantos ngadawuh saha ahlul firasati ahli firasat wal khabari jeung ahli waspada bin nisa'i ngabahas ahli firasat jeung ahli kawaspadaan bin nisa'i ka pirang-pirang istri. Ida kana di mana-mana bukti naon famul mar'ati biwir awewe. Wow. Wasian eta anu lega nu lebar. Aduh, coba. Cek mana deh. Karena tah bukti. Duh, itu ada era bahasnya. Teu tega. Tapi lamun teu dibahas ieu dolim nyumputkeun kana ilmu masalah. Lianna katimal ilmi malunun kon kieu. Nyumputkeun ilmu teh naon? Dia otak temeuna aya di tepi keun. Kana tah bukti naon parjuha wewesna eta mar'ah, hafal wewes? Parjina eta mar'ah. Wasian eta anu lega. Buadan. Ida kana di mana-mana bukti itu parjuha. Sogiron eta leutik kana tah bukti. Punten. Ida kana di mana-mana bukti itu pamul mar'ah famul. Sogiron eta leutik kana tah bukti. Naon parjuha parjina itu mar'ah sogiron eta anu leutik. Doi kontur anu rupek sempit. Ya kieu. Penjelasan ngabahas tentang masalah dedegan parawan. Awewe tantan ya rek kawin segede-gedenya poe mingutan. Tantan teh bisa kabaca ti ayeuna keneh. Oh, ieu pamajikan aing bakal kieu ya. Nah, dibahas di dieu. Ya, awewe pernah ketinggalan ka apa hasilnya. Cek ahli firasat teh kieu ahli firasat teh naon? Tukang ngalunti ka awewe. Lain saurang, itu lain ku saurang. Tapi dari berbagai riset. Wah, kisawaraha jalmi. Kieu pibahasanna. Saur ahli firasat sareng ahli khobar kawaspadaan ka pirang-pirang istri. Di mana-mana bukti biwir awewe eta anu lebar maka boboga anak oge lebar. Ulangi, di mana-mana bibir awewe lebar, lega, maka boboga anak oge eta teh milu lega. Atuh sawalerna di mana-mana bibir awewe leutik maka parjina oge leutik. Doi kontur sempit. Jadi meureun kieu aya liang lubang, aya liang belut. Kapan beda jeung leutikna?
Lamun lianna gede pasti ieu lubangna bakal naon? Gede. Lianna leutik moal mungkin lubang badag. Jadi atuh eusi antara belut badag belut leutik lubang badagna atawa leutikna tergantung lianna segede kumaha. Kapanan mun dina tauhid mah pas salolong kosong pas sajungkel sajiri beunana moal bisa leuwih moal bisa kurang. Qala ngadau sahaman ulama bahar tauhid syair idza dhaqa famul bikri dhaqat purujuha wa kana li fammiha syi'arun li farjiha idza dhaqa di mana-mana rupa naon famul bikri bibir parawan awewe bibirna leutik dhaqat tah rupa leutik naon purujuha parjina itu bikri wa kana jeung nya kitu deui lipan miha eta tetepikeun bibir atanapi cangkemna mar'ah bikri laras mar'ah naon siharun pirang-pirang ciri lipar jiha kana parjina mar'ah jadi bobogaan awewe mah tergantung bibirna. Bibir nu luhur nantukeun kana bibir nu handap gitu. Aku eta teh lalaki mah dibahas dina naon nya kantos ningal di lalaki mah tinggal ditinggali teh tina jempol suku. Lamun jempol sukuna bodoh eusi burut berarti. Aduh, ya. Idza dhaqa famul bikri dhaqat purujuha wa kana li fammiha syi'arun li farjiha sara idza dhaqa famul bikri dhaqat purujuha wa kana li fammiha syi'arun li farjiha lamun biwirna leutik eta parjina leutik jeung biwir awewe mah jadi ciri jang parjina biwir awewe nantukeun kana parjina berarti atuh parji teh macam-macam ya. 1001 macam bibir awewe di dunia jeung bobogaan wah geus kayak kulit teruskeun ngomongna wa ing kana jeung lamun bukti naon syafataha dua bibirna itu mar'ah goli dotaini eta nu kandel duanana kandel tah naon maksa dua bibirna teh luhur handapna lambena kandel kana tah bukti naon saproha dua bibir parjina mar'ah golido ini eta anu kandel duanana. Jadi banros mah kumaha citakan leutiknya banrosna ge naon wa ing kana ta jeung di mana-mana bukti syafataha dua bibir awewe roki kota ini etan ipis dua nana kana tah bukti itu saparoha roki ko ini eta anu ipis dua nana wa ing kana jeung lamun bukti naon asupla bibir anu handap ada bibir anu handap teh lain bobogaan maksudna mah lambe anu handapna lamun bukti awewe bibir handapna talambe handapna roki kotan eta nu ipis kana tabukti naon parjuha parjina mar'ah sogiron eta anu leutik
aya kitabna nya ngabahas nu kitu. Gusti hebat ulama. Ya, ieu karya ulama lain medis loh. Ulama. Jadi atuh pantas disebut ulama oge da loba ilmuna. Pantas lain karya medis. Sugan ieu karya klinik mana lain. Atawa karya RSUD mana henteu. Tapi karya ulama ieu teh. Ieu teh produk ulama Nusantara Pasuruan. Ieu pengarangna teh Syekh Muhammad Fauzi, Kiai Haji Muhammad Fauzi Pasuruan, Abdullah Fauzi Pasuruan. Kitab Nusantara ieu hebat. Nya keren nu kabayang ku abdi sanes waktos nyusuna. Kumaha keur penelitianana gitu. Wah, merintah taros di mana kan di waktu sepertos naluntik karena masalah urusan head kan eta henteu cukup ditantukeun sabulan 2 bulan, itu mah tahun-tahun nantukeun antara akmal, antara anu saeutik kagalibanana panglobana itu kan ditaluntikna. Wah, waktu nu lama. Terus wa in kana jeung lamun bukti naon famul mar'ati cangkemna awewe syadidal humrati eta anu banget bereungna aya cangkem awewe teh bibirna teh lambena teh beureum tapi beureumna lain beureum ku lipstik komo pecet apian mah lain ieu mah beureum asli bawaanana kana tak bukti naon parjuha parjina eta awewe mar'ah japan eta anu garing henteu becrek meureun garing lamun bibirna beureum ani rutubati tina babaseu jadi meureun atuh lamun kitu mah geus kabayang ku abdi teh aya parji musim halodo aya parji musim niji meureun kitu nya. Tah ini musim niji hujan we kitu tah becek wa in kana jeung lamun bukti mar'ah hadaba al anpi eta anu bengkok atawa anu pesek irungna fahia hampura itu geus kudu kumaha nyarek ganti kitab sesoranganna fahia maka ari itu mar'ah goli qolilatul gordi eta nu saeutik tujuanana pin nikahi lain tina nikah tina jima, maksudnya jima nikah itu berarti makna lugot nikah cek lugot teh nu dimaksud ti dieu teh maknana makna qorib sanes makna batin jalma anu bengkok atawa pesek pangamungna istri eta teh saeutik tujuanana tina nikah tina jima maun maksudna hartina tidak begitu mangkrang kana jima teh kitu tah si birahina teh si sahwatna teh henteu begitu adu belajar jadi santai jadi bahas pertanyaan kumaha nu eueuh irungan gitu wa in kana jeung lamun bukti naon mah perkara waro'aha nu tetep ditukangeunana mar'ah hasanan eta alus fa innaha maka saestuna itu mar'ah sadidur robbati eta nu banget resepna pin nikahi dina jima ngan lamun aya awewe ya lalaki ningalina teh lain dihareupeunana ari wajah makan dihareupnya geus tadi geus dijelaskeun ieu mah ningali awewe teh ditukangeunana jadi lamun aya awewe keleumpang urang ditukangeunna ditingali begitu ditingali cek urang aduh ieu meni alus awewe teh dadeganana mah tah mun awewe ditingali alus ditukangeun teuing dihareupeunna mah ditukangeun naon alus teuing dihareup kapan teh saeutik loba nu nipu atuh kitu ditukangeunana ieu mah alus ningali di satu kangeunana alus awewe teh jadi lamun ditingali ditukangeun teh alus awewe sigana geulis awakna geus ieu meunjeun sigana lamun dicuun up beuki headed ieu alusnya mun aya awewe nu ditingali ditukangeunana alus maka fa inna sadidur robbati
fin nikah eta awewe teh sok resep kana jimat daek beukian gitu supaya paribasa cepat teman semu bongkok teu di disebutkeun ge alus pokona tukangan tinggal tukangan teh eta teh beuki kana jimat teh dibiasana mun sok minta teh lalaki tinggal imah awewe nu minta teh Pak itu nang kekudaan gitu apa urang balap motor urang ngaboseh wa in kana jeung lamun bukti mar'ah tawilatad dakoni eta nu panjang gadona kumaha tah awe nu panjang gadona kan beungeut jelema teh beda-beda fa innaha maka saestuna itu mar'ah fatihatul parji eta anu selalu terbuka parjina 1/24 jam naon maksudna teh teu rapet naiknya rapet mana gambung lagi mun pompek Pak maksud dia Fatihatul Parji teh nya lain terbuka untuk siapa saja udah teh kabayang atuh urang ge kumaha udah teu boga parji urang udah bagian awewe nya meureun teuing teu kabayang geus mah diperpanjang dan panji teh mun aya anu rapet wae tertutup aya anu terbuka sok aya paripaos ieu jadi teu bisa setiap parawan mimiti di parawanan teh nyeri mimiti di parawanan hese henteu selantaran palebah parawan anu gadona panjang mah geus rada kabuka kusari buka nya kumanehna meureun teh apa lain teh milu mukakeun intina mah geus rada terbuka Fatihatul Parji 1/24 jam terbuka qalilatus sya'ri fa inna terbuka parjina qalilatus sya'ri tur anu saeutik bulu parjina saeutik nyeun aya jabri panggilna aya anu teu jabri eta bisa disimbolkeun dicirikeun ku lahiriah nu teu katingali nu dohir bisa ningalikeun kana nu batin nu teu katingali nu rahasia nya teu jauh beda siga kieu lah hate manusia katebak apa teh hate manusia henteu kan tapi setidaknya orang bisa nyirian bisa ngaalamatan karena hati manusia ku ningali ucapan perbuatanna bener teh hati manusia katingali henteu apa henteu kan hati manusia henteu ngan setidaknya aya bagian ciri tina lahiriah tina fisikna tina dohirna baik ngobrolna ucapanna perbuatanna geus kabayang bahwa hatina kieu sekalipun teu apa tah ieu ge kitu ieu ge kitu wa in kana jeung lamun bukti itu mar'ah sagiratal hajibi eta anu ipis bulu halisna fa innaha maka saestuna itu mar'ah gomidotul parji eta anu jero parjina teh cocokna mun eta mah lamun dina sario make Shimizu wa in kanat jeung lamun bukti mar'ah kabiratal wajhi eta anu lebar wajahna badan goli dota dofa iri tur anu kandel gelungan rambutna maksudna mah goli dota dofa teh ageng leherna dalam tah nuduhkeun naon dalika itu kabiratul wajhi wa goli dotud dofair ala sogiril ajizati kana letik inbitna itu jaujah wa kabiril parji badan parji nama ngan wadoikihi tapi sempit jerona aya badan parjina ngan jerona mah leutik aya nu badan ka jerona aya nu leutik tamat ka jerona beda-beda eta bisa kieu wadoikihi tuh leutik karena hiji carita lah kayak pelacur teh merentas gawe biasa boga non atuh boga langganan
gawe cerita. Begitu gawe si lalakina balik. Pas si lalakina balik ka imahna. Batu alina leungit. Tuh, batu ali ka mana leungit? Ingat tadi jeung pelacur dipake ku urang kuleungeun. Dibawa ka ditu. Mangkat ka pelacur ngomong, hampura euy. Wayahna cenah sok aya menang karak deui naon? Batu ali tinggal di jero. Tinggalin di jero batu ali. Nang karak pas dibuka, dicopot. Nah, nu aya teh adalah helm. Begitu dibuka, tukang beko ge aya di jero si goreng teh. Berarti kabayang. Luarnya kecil, dalamnya besar. Buktina mana? Sok tinggal di budak bisa aya di jero beuteung. Leutik. Ieu santi kabeh. Sudah dibalik orang. Tiga kali kurang. Ayah. Terus. Wa idza katur. Wa idza kasura jeung di mana-mana loba naon syahmu dhahiri qadamiha. Gaji dan palsukuna si mar'ah wa badaniha jeung badana si mar'ah aduma tah gede naon parjuha parjina mar'ah wa kanat jeung bukti mar'ah mahtubatan eta nu geus dilamar inda jaujiha munggu pisalakieunaana itu mar'ah mahalim. Wa idza kanat jeung di mana-mana bukti mar'ah nati atas sakoini eta anu nonjol dua bitisna sok aya geuningan dua bitisna teh badag non gede gitu mun lalaki masih ga tukang becak dan sok bitisna teh naon disebutna teh nya gede lah gitu awewe anu nonjol dua bitisna fisul bati dina teasna fa innaha maka saestuna itu mar'ah sadidatus syahwati eta teh nu banget gede syahwatna beuki la sabro teu aya kasabaran eta tetep lahapikeun mar'ah anil jima'i tina jima. Jadi lamun rek jima teh hayang guat-guat wae gitu mah enggak terus enggak gitu gol. Yang bitisnya mana? Sok cobakan bitis mana? Mun dicabak gede kitu tah nolol kitu bari teas eta teh beukian kacida. Beukian. Wa in kana jeung lamun bukti itu mar'ah punten naon ainuha panona itu mar'ah kahilatan eta nu dicela nu disifat kabiratan nu lebar disifat tapi disifat teh sok ngajedik siga polisi tidur dieu badak fa innaha maka saestuna itu mar'ah ya dulu eta nuduhkeun ala doikir rohni kana rupekna rahim awewe waso ghirul ajizati jeung ari nu leutik bujurna ma'ud mil katipi sarta gede walikatna tak-takna nu kina badag kulit urat walikatna badag bujurna leutik salah saliosna we nu mana we eta salah sahijina tina dua eta yadullani eta nuduhkeun itu sogirul ajizati ma'a udmil katifi ala udmil parji kana badagna parji dul aya kue balok rasa keju aya kue balok rasa coklat aya kue balok rasa stroberi. Jadi beda-beda kue balok teh. Kumaha citakan leutik kue balokna
leutik citakana badag kue balokna badag. Eta saran wakana idza mongko muni sakantenan pribados bade ngaresume ngalangkungan PowerPoint jadi rangkuman tina kitab Fathul Hijab enjing namakeun dalam jawab enjing sakantenan panten PowerPoint-na dugikeun beuleuh gambarna mah gambar hungkul aya kurang gambar hungkul mah kurang videona video apa kita ngadu video na maka kan tulis Sherlock kan dari Sherlock teh sayur aduh power orang di share cenah kana grup jariah cenah jamaah riadoh aya kitu jamaah riadoh jamaah riadoh propidoh dirinya ditambahannya insyaallah enten Jumat malam Jumat anjing urang didugikeun sakatenan panginten urang gaduh kesimpulanna tina kitab ieu Fathul Hijabnya. Ba'da Fathul Hijab pada Jumat enjing panginten liren heula karena acara Muharraman sabadana engke dilajeng sabada Muharram berarti kirang langkung awal Agustus akhir itu ngawitan kitab Uqudul Jen. Ngawitan kitab Uqudul Jen Qurratul Uyun atos Ayyuhal Walad atos ya kitab-kitab dan sanes atos ayeuna Fathul Hijab engke pada ieu panginten urang kitab Uqudul Jen. Mudah-mudahan bermanfaatna. Doaan jami'an Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la